Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi, nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae, nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayeuna Muhammad dipiteskeun ku aing, sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad, bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh di henteu-henteu ge manusia nyeri, padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema nuhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal teh di mana si Aman? Tes Isra Mi'raj. Ke mana? Di ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangejeung Allah. Tira berangkat mah tadi, balik tadi memeh subuh. Man, Aisyah naonan man. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah, tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita, coba mad aya naon, caritakeun ku Kangjeng Nabi, kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita diraha eta mad bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh, kira-kira sabar jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta. Mad siat ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kitu anting mad. Coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak. Tinggal hiji deui cak Abu Jahal, coba sahabatna ya Abu Bakar ya. Coba bakar ka dieu. Aya naon? Ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula cak Abu Jahal. Aya naon? Ieu Muhammad bebejana tes Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana babami jeung Gusti Allah cari cak nyana, terus balik deui sekitar 2 jam. Siap percaya henteu sama Abu Bakar hayo. Cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa. Leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya. Sia sok ajuki kitu anan Bakar. Aduh antak gelar asidik teh di dinya. Mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus. Geus teu bisa diganggu gugat deui. Ieulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri. Masyaallah pohara jasa teu iman jelema. Dibacakeun ayat, dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah, untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah singkatna ge dihareup nu bakal panjang nam. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi heueuh horenganan. Jadi tenang. Hokos urang dagang
dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagang deui 50 juta rugi 30 juta, didagang deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun banyak di imah dia kolon Pak. Lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kada ge urang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kurang dagang ambalaya segini ambalaya kurang atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun di beak 30 juta bejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna atap pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jahe atuh can sabaraha sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah pan urang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene seksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aja bajeng imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebel deui ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan geunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge kajing Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ke ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui dikawin hajo dijokot batur aduh makaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manen kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adab gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean ber harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina bapak nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui semua ke dilamun segala rupa awak geus kuru kitu sia deuleuh aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah
gitu kan deku mah urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkan ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ya itu kunaon bahwa pamajig calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala hartikeun tah tauhid tah jijaheu nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia eta kan ngeunaheun nasihat ieu kitu maksudna model kos kitu endek nganasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleuh nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba ye laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Potuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba wari. Ngan nisrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah telila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuariga aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung kitu ilalagaan atau jelema moal pohara jasa datang Waalaikumsalam saya abdi malakal maut didongeng singkat nake panjang na dihareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha malakal maut sok jadi paulah pakai lalagaan maut mah ulah pakai lalagaan teh nyeri aya nyaho nyerina coba kos kumaha nyaho me aya nyaho nyerina me kos kumaha ih sok pakai lalagaan teh teu meunang bejakeun ka Gusti Allah nyobaan kitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut kebal diasupkeun deui hudang kumaha itu sabulu-bulu nyeri jas aduh
tanding nama nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jaget ada tabah aduh aing paeh geus sakeuna aing angkat aing neuleuh neraka ye atuh pada aja paeh makan neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu mereka yang seri dong kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis kanjing Nabi dis neuleuh neraka ku pohara teuing cekeun ka neraka beres antar ka surga aing ye sok aju ka terusan cekeun surga sakideung moal kebelah nyaho doang cekeun teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman alah cekeun teh eta mah engke urusanana ieu mah nyaho doang sakideung moal kebel paeh geus ka neraka geus ieu balik ka surga atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cekeun Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana itoel kumaha kalwan ayo balik heula cekeun betah keneh cekeun teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saha ieu ieu penghuni surga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih sakieu aja mantep jasa ieu geus sia indit kali itu malaikat aing moal kaluar deui sakieu nggak saya pada beli dia baik kajian hukuman gitu deh aing dicarekan cek malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna dicarekan mah tetep keluar be moal aing mah kan kudu paeh heula geus aing paeh kacaritakeun mah tetep cek Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek dana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan ayo di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragag di motor aya barang jilbab dibuka botak deh teu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen bidis keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggalin naon bakiak tinggalin ngahaja meureun sia mah endek ngahaja dan teu jelas tinggalin nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys da ieu keur carita ke panjang na dihareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke dihareup ngan titurunan eta boga anak lah Nuh titurunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti
dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula adapun incu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neruskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit nah ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaran Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya, ras ka diri urang, ai urang bagianna nu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah aing nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marangkat Allahu Akbar bandeng awan teh sejudah dicocokan jeli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung wees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Baik Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan sa asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu
pernah ngadua Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh ku rucun cai mata urang masuk kitu teh sakieu je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ada kuah ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam tarangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut bisa anjas tidinya boga golok pake nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadina jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ye sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun cakena ye bisa ngoeng bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu, eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di bagus batu bangkong we kunyana di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set. Masyaallah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wa ngutus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah
nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamautan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kanjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun ke para raeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kanjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta mah geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna eta mah dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan keneh di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos kadaritu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat ieu kanjeng Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek kanjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin ghairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim lamun aranjeun kabeh wahai kaum
teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara, ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna? Qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadelena teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjung peuting ngajakan umat jakami mah inna naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nguleutik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru aya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran. Urang dek lempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Cakang jeung Nabi nu ku bloon-bloon teh. Pangeran mah ge ngatur, lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong mah dibawa penyelamat kan nyana. Mun siang ngising atuh milu ngising. Tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga. Ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah inna lanaraka fi dhalalin mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia aing bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naon Kanjeng Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kanjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalah rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ya kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah yang kieu deui wa a'lamu minallah
ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan ulama langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najau ya rabbi nuhan wa mastajabba lahu bipulkin mahirin fil jami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyinah fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak kangjeng Nabi Nuh di India langsung kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditama Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah teh kakarak ke batu doang segede peureuh parita kita tawaf kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang tidinya berangkat kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oray malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh buah Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman kangjeng Nabi Shalih alaihi salam masyaallah nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantap urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nya nama maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabaraha kerajaan kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit Pajajaran dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu kanjeng Nabi dakwah antar negara lintas negara ketika kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita
macakeun Ismul Azam Kangjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat peureum Kangjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kangjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kangjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah 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 bu urang mungkos itu tereh datang jasa eta asal ka Banten ge antum moal kebal tah mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Ewan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takerma jarangkung gede baheula haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kangjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kangjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti hiji-hiji acan iman siksa habak kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang peureum bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu kata manya bisa hiber kos gitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun nyaritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang cicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun walian siksa Allah turun emang kumaha gitu nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9 menyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3 menyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7 emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna kereueuh di imah saha nu ngajawab ieu urang keur carita keanehan geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40 Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 truk emang kumaha gitu
malaikat Jibril alaihissalam ku Gusti Allah, malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi, padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina, eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki, lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, kitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadayakeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Leuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah teu babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidaha ka Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Ti India datang ke Mesir, brak datang. Percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plak we ka ditu mantak ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek aduh jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek nyiptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah daekeun jeung teu daekeun urusan aing urusan umat siapa dah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang yen pondok pasantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu
Aisyah mah pokokna mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru teh geus lain keur Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah haju hayang dituturkan etalah nafsu didinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan orang jeung kiai anu ku haju urang na bendu etalah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama tuh pernah bendu ka sasage adapun perbedaan itu masing-masing baik ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajen kumaha datang ka paeh aing mah karugi-rugi sia goblok ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan mah tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang gitu nasehatan ulah ibadah nanti ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya ku uci moal aing mah moal kajen kumaha kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh geus adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tah mah urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kaceulik ulah nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah ieulah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh ceurik ngalimandak Nuh ngaranna loba kasalahan ceurik asal ngadoa ceurik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah kaum kaulah teh ye laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna
aw ajibtum an ja'akum minal min rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud bae ngabageud tadaikeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon Nuh ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyeri teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaumna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh betul kali tegang kujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakarak ge beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan kabeh disita ku mitoha aduh kuari atuh ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheuh nya tuh bener oge masyaallah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang teh handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus maneh teh horenganan edan anyar aduh Kangjeng Nabi Nuh parah ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cek Kangjeng Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tamah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Nuh kudu dikumahakeun sih kaon ngaleos Kangjeng Nabi Nuh cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kangjeng Nabi ngeneuleuh dong ngalirik dong satu ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kangjeng Nabi Nuh terus berdakwah ngan sakada dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dia nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua-ketua kampung, kepala-kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula masya Allah
seluruh rakyat pemerintahan anak rakyat kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun samarana Nuh sing hade besi aya si Nuh edan anyar lepas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh ke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah aju dipersilakeun ka kula dek dikumahakeun Nuh kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayahna iman lah iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade Nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asal Kangjeng Nabi Nuh bae edan anyar weh deuk kumaha coba Kangjeng Nabi Nuh ambo Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan yuk kurangan geus aju geus baris urang bae ajang urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta urang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno ka 3 nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai kerjore teman nasib deres kene maksudnya dihormati kene lah orang masih kene dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ke imam geus basi masalah geus lah pokona masih kene dihormati coba Nuh edan ya Allah teman teh Kanjeng Nabi begitu tenang we ih ayo encan kos kitu mah henteu senang Kanjeng Nabi orang lebih parah Kanjeng Nabi Nuh ilah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kanjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heranan ja'akum zikrun kana yang datang ka anjeun piwuruk mirabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek mere indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula litasieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cek Allah zina haram hargai cek Gusti Allah mabok haram hargai cek Gusti Allah maling haram hargai cek Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cek Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun
menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula. Hiji liunzirakum bisi kena siksa. Nomor kedua walitattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah. Sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ye turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah. Didarengikeun ku kabehan teh ai tungtungna sareuri ai prak fakazzabu kaum kabeh ngabohongkeun kami maneh maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin. Aturan-aturan maneh masalah, aturan-aturan maneh sesat. No, aturan-aturan maneh mah teu akur jeung kahayang kami. Atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia, kahirupan urang sebagai manusia. Mangpang pengurang di alam dunia teh dibere sehat, dibere kaya, dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan. Ieu hayang mabok mantak naon, aya harta batur dipaling mantak naon. Urang keur ka batur bunuh habak. Eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh. Nu mantak fakazzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami. Masyaallah. Kuari ge naon bedana ketika orang nyampaikan Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos, tentang zina bae loba nu ngajebian, tentang mabok loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikit makin menjamur, makin tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Dan sekadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Dia buktinya bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sekali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia pararaeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata ka dieuna buang kawarah deui, tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding. Woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding kunjung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu leletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh nenden wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ke kiai, ke ustad, ke tokoh masyarakat, ke pemerintah. Terus biasa lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atau aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus buang kawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun.
boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mapan urang ge hudang apan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam. Ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabi ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya, datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatangan anak cak Gusti Allah, ya Jibril akim fulana, ya Jibril numpulan, hei Jibril hudangkeun si anu, hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun. Hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba. Lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat. Eueuh nabi eueuh rasul aing nyieun wali aing. Nyana mah geus teu mikiran nyanana, kadang nyanana mah susah, kadang nyanana mah gering, kadang nyanana mah terhimpit. Tebuga tanah, tebuga imah, kadang tebuga dan tapi nyana memikirkan umat. Hudangkeun Jibril akim fulanan hudang mandi wudu tadarru ka Gusti Allah. Pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nu keur terlena ku makhluk, jelema nu pohon ka aing. Hudangkeun si eta mah keuna tadarru ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia, sibuk soal makhluk, sibuk ku nafsuna jeung ku setan. Nyana cal bersih toh udang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu. Kunaon Gusti mah kade teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung, pabelit jeung urusan sawah, pabelit jeung urusan resin, pabelit jeung urusan batu, pabelit jeung urusan cincin. Unggal penting kieu bae. Heeskeun habak. Deku aja, Pak. Ayo. Kiai anu ge heeskeun lantaran nyana kreditanna canang aing gohol, segala ngredit, segala naon boga showroom segala. Molorkeun ulah keur tahajud. Berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril amanat ka setan-setan tumpakan habak. Tumbakan ku setan digegepan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah keur kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cak setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri urang ai urang bagian jelema nu hidup hudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba. Tuh kan siang ngomong sorangan di heeskeun cak sia. Lain sabaraga. Mahal teh hudang ti penting teh. Jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ko hudang. Nang saha? Bahkan kakarak setengah jam ko hudang nang saha? Anu sajam ko hudang nang saha? Kadu kudaek nang saha? Kebersihan jiwa urang. Lamun lain malaikat Jibril ngudangkeun ka wali Allah wal bisa. Ya Jibril akim fulana. Ya Jibril anim fulana. Masyaallah. Malaikat Jibril kieu bae. Kamari mah ieu tadi udangkeun nya kercan ka Golkar mah ieu. Barang ku ari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun. Bener. Barang asuka Golkar teh hudang-hudang. Kiai bloon teh kiainya. Ya, hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi kiai bloon ge 2 kali bloon. Mahal. Hudang Allahu Akbar. Beda hudang si ieu jeung si itu. Lantaran si ieu mah diangkat jadi awali Allah, kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk. Gusti teh Khaliq. Ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh ti Allah, deka Allah ku Allah di jero Allah. Naon pangaboga abdi atuh. Lamun kabeh nu Gusti abdi mah beureunan teu aya naonan eueuh fana nya di dinya. Nu aya ngan Allah.
Naetalah anu ku Gusti Allah titah diudangkeun melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, agim udangkeun saprovinsi hiji mah aya. Ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia. Nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih. Ngan teu nyaho bae urang mah. Dengan cara nyana lah nyana dakwah. Ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah, nyanana keur aya di dinya. Bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya. Seakan-akan nyana nanya, "Ai kitu dek naon?" Dek disiksa lembur eta. Masya Allah, nailah sarua bae. Mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah, berarti iyalah sumber siksa. Nyana nentang ulah make Al-Qur'an, demokrasi bae. Ieu mah keur carita, oh masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa. Nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon? Teu make Al-Qur'an. Teu make Al-Qur'an, minimal hargailah Al-Qur'an atuh. Komo geus aya bahasa. Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soekeun sungutna. Kadi sia kadi soekeun. Gelut-gelut hayu jeung aing. Gi aing mah ngabela Allah aing mah. Aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga sia paeh jahanam sia. Di pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Qur'an. Ih, kumaha ieu coba. Masya Allah Karim. Kemudian ke belah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Hujung urang sieun, ulah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Itu bisa mah tuh sabori dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah, abeh salamet. Ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa. Mun teu bisa atuh sabodo di dinya. Jaku lagi sok bagian ieu. Teh kiai bieu jasa teh kiai bieu. Bieu jasa teh masyaallah. Nah, kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah? Terus-terusan da'autu lailan wa nahar. Kaula terus dakwah. Ngajak ka kaum kaula peuting beurang, peuting terus-terusan. Ternyata fakadzabu. Wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim. Tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah, Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti, diangkat jadi rasul ku Gusti. Abdi dipasian mujizat ku Gusti, kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga. Da'autu qaumi lailan wa naharon. Waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun. Nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan-kebohongan. Aneh-aneh ka abdi, ngabohongkeun ka abdi, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami, sia mah jelema aneh teu akur jeung kami. Kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu, maneh mah henteu. Kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia, maneh mah lain. Maneh mah heran teu akur jeung kami, diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum. Horeng maneh mah jelema aneh Nuh geus lah kaditu indit. Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa, langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan, tapi ternyata panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang. Ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal. Kangjeng Nabi nu dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal.